Barudak sok pipilueun nya ulalala ora peniru ulung teh anak-anak ulalala ora nu matak anak mah kudu diapakeun bag-bagan agama ilmu penemu jampe pamake paribasana nya ai lalajo geuning ai dipraktekeun ulah teteh tak gitu Bangda diajakeun saemara teh jelaran seueur anu ngalamar nagara lesan pura bakal dipake lapangan papaseaan parebut awewe hiji nya diajakeun saemara dulu can anggeus nepi ka ayeuna saemarana timalan tah kula teh nyamper Arjuna da Arjuna ge sarua dulurna keneh sami apa pencakakina Raden Narayana ka Pandawa apa kumaha apaan si Jidan deh nyawa si Jidan sering anu main bola di Perancis heeh ai kitu teh si Jidan teh deungeun-deungeun teh bangsa ge lain beda panjang urang lain pencakaki Raden Narayana ka Pandawa heuh dengekeun heula da can tamat atuh nah sia teh apa si Wayne Rooney pemain di Inggris heuh oh, baru sok lalajo siling aya apa mah. Aduh. Ai siling apa pencakakina? Nya apa atuh da Gusti Basudewa teh teterakanna Dewi Kunti Nalibrata ibuna Pandawa. Ai Prabu Setyajid rayina eta rayina Basudewa jeung rayina Dewi Kunti. Gitu tak gitu tapi kudu timimitina apa sering areng ai maksudna kumaha tah areng dihareup di prek-prek sia kuaing yang lain itu jalan setapak mun ngebat ka itu ka eta meureun di lagu Mawar Bodas teh itu. Kumaha eta teh lagu Mawar Bodas teh? Nepi kata apa? Mapai nu can kabayar. Ngajug-jug ka hiji tujuan. Tah kitu Kakang Semar. Ngan kaula teh kaamanatan ku kasepuhan eyang abiasa yen Kakang Semar teh kudu jajab kaula putra ti Astina ti Mandura nyata pikeun ngabantoskeun keamanan di nagara Lesanpura mangga moal bade ngijing sila bengkok sina mah ayeuna nun is piraku isuk atuh ayeuna bari urang tahun baruan di ditu lain pan urang teh pan karek-rek Malawija ai bekal keur di jalan naon lain deh ka ieu ku paculeun kumaha heuh geus atuh muruhkeun ka tatangga minta heula duitna ka dunungan sia mah kitu da aya dunungan deh wayahna Kakang Semar ayeuna urang samilu mangga ujang hayu deuleu ucu urang ka nagara Lesanpura sieun beak duit ka teh dengekeun nagarana ge Lesanpura pan Lesanpura teh taranya sia duit sieun eta mah lesang kuras atuh lesang kuras ai kuras manu sok make kacang aduh ampun leupet eta mah uras ai uras mah jeceng ai jeceng mah jejer atuh tah mah ai jejer mah pamagecelana aduh ampun eta mah beubeur ai beubeur mah sangu geuning dibubuhkeun tuluy di dahar bubur tah mah ai bubur mah di mana perang paeh teh bubur gugur aduh kira aku kudu diirik ya
Aing nu sok diirik mah pare atuh. Geus tong nu parteng didenge Kakang sama tutur. Ayo Kang. Ayo Kang. Munyiram aing cilaka. Eta leumpangna aduh. Kadeuleu kerja nya heueuh. Doraka teh ka bapak kitu ah moal. Ya. Wilujeng kasadayana ah. Mayunan tahun anu anyar ieu. Nya doakeun ku urang sararea anu boga maksud cing hararasi dina tahun ieu. Amin. Tahun 2007 nya. Amin. Atuh urang cing leuwih ngaronyat dina sagala rupana. Ulah loba teuing dedengean urang angeuskeun we sagala rupana supaya leuwih alus tibatan tahun nu kamari. Supaya ngawujud cita-citana. Hah? Supaya ngawujud cita-citana. Sing tararuntas hayu ah. Paeta kacarios di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pring ganting ancala. Inggih. Nyaeta bega-bega margi di negara lesan pura teh nuju aya saemara seueur jalma anu ararangkat ka eta nagara pasti nage bakal bebekalan anu loba. Ieu bega-bega teh hubungan jeung begal anu belah wetan, belah kulon, belah kidul nyata merbayaksa. Inggih. Pikeun usaha ngagromol megat jalma nu ngaliwat. Leres. Alumamba. Aya naon ye? Dulur-dulur. Awoy. Ieu. Di negara lesan pura teh nyaeta diayakeun saemara. Somoho. Boh nu balik ti ditu boh nu rek init pasti barang bawa heuy. Oh, pasti marawa duit ngaran-ngaran rek nu lalajo. Ngaran-ngaran nu rek lalajo pasti barang bawa. Barang bawa. Ayo deuleu kumpul urang pegat di dieu heuh. Enggih. Mangga. Barang di petian di tanah kapak bulan para jual